Yuk ibu-ibu kayak minggu orang jalan-jalan yuk kamu kurang makan-makan belum baliknya orang beli baju ke toko baju kurang samaan yuk sampai matching. Emang ke musim naonnya model ayeuna sesuai ayo nama menikah model kameja ulah hayo wae digagamis nyalain deka pangaosan warna nama mahogani pan cocok ya dinu hidung-hidung kos urang mah moal numpang teuing. oce mah gaya we diheulakeun gawe purah gegeroh jeung nyeseh di mah batur. Ayo di mah. Gini gitu aya Fitri. Cek, kumaha hutang teh ongkos cenah dek dibayar ayeuna. Meni sibuk Ceh Haji mah, da bari nage can aya duitna oge. Mun geus aya ku abi dibayar. Isukan we ku abi dibayarna. Nya geus atuh ari edek isuk dibayarna mah. Hayu atuh ah. Misieun pisan teu dibayar. Cek, karunya lain geus aya duit Cek. Kan Cek karek gajihan tadi peuting. Nah lain bayarkeun heula atuh tadi kana hutang. Heeh, Cek, berarti geus aya duit Cek. Ieu mah kalakah ngajak ka mall, makan-makan, balanja, mending bayar heula utang Cek mah ai keur ka mall aya, keur jalan-jalan aya, makan-makan geura bisa. Ai keur mayar hutang duitna can aya. Alah, engke deui we. Da bari nage duit mah aya. Kan eta mah Ceh Haji, nah we sibuk nanagihan wae. Daripada duitna dibayarkeun hutang ka Ceh Haji, mending pake heula. Ih, ulah sok kitu, sok nuna-nuna mayar hutang. Lamun geus aya duitna, bayar. Masalahna jelema nu ngahutangkeun ka Ece, duitna aya henteuna jeung loba henteuna, eta pan lain urusan Ece. Tapi tugas Ece mah bayar hutangna tepat waktu. Ulah sok ditunda-tunda. Heeh, Cek, jelema anu nginjemkeun duit ka Ece, berarti manehna teh geus nulungan Ece di saat Ece sulit. Berarti manehna teh geus nulungan di saat Ece eukeur sulit. Jadi ulah sok mempersulit duit Ceh Haji. Nahan-nahan duit Ceh Haji. Yes. Ingat Cek, teu sakabeh jelema nginjem duit teh. Jelema beunghar kada loba duit. Bisa jadi karena manehna iba. Kusabab manehna nyaho kumaha rasana teu boga duit. Nice. Nur, nah peuting Ceh Haji ngaWA teu dibaca-baca. Saha iraha Ceh Haji ngaWA? Jeung barina oge abi macan nyepeng-nyepeng HP ti peuting oge. Ceh Haji teh dek isi token listrik nu 100.000. Nyasok ayeuna we atuh Ceh Haji. Nyasok teh pangeusiakeun heula engke duitna sore. Geus atuh sore ke Ceh Haji ka dieu deui. Ih, maneh meni pelit pisan kawas lain jeung tatangga wae. Abi mah Ceh Haji rela kene disebut pelit. Daripada engke abi lieur nagih ka Ceh Haji gara-gara duit,